Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan wa Allah Subhanahu wa taala, enjing-enjing ayeuna urang ngawitan pembahasan mengenai kajian zakat nu mangrupikeun rukun Islam nu sakedahna zakat tegak kanggo nunduhkeun bahwa Islam itu agama yang sempurna. Rukun zakat mangrupikeun rukun Islam disebutkeun dina seueur hadis di mana ketika Nabi nerangkeun tentang Islam, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita. Itu anu nuduhkeun bahwa rukun Islam teh aya 5, salah sawiosna menunaikan zakat. Kemudian dina hadis anu sanesna bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pilar. Nu kahiji syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila wa saumi ramadan. Dina hadis nu ieu mah haji heula terasaum, tapi saur para ulama ieu henteu bermasalah sareng hadis anu tadi bahwa secara urut-urutan Islam ngagaduhan rukun anu 5. Nah, dipastikeun pami hoyong tegakna Islam secara sempurna, maka prasyaratna rukun Islam ieu eugen kedah tegak secara sempurna. Pami diantawis rukun aya nu teu tegak secara sempurna, maka dipastikeun Islam teh teu katingal, bakal moal katingal dina kahirupan urang sadidinten. Bukti nyata panginten di urang. Sok sanaos di Indonesia mayoritas teh Islam, tapi katawis teu kemuliaan Islam, teu patos katawis gitu ya, bahwa Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, ternyata teu katawis. Bahkan aya selorohan di kalangan para intelektual bahwa kadangkala ketika berkunjung ke negara Islam kita mendapati muslim maseur tapi Islam mah teu katawis. Wajadnal muslimin, kami menemukan orang Islam tapi tidak menemukan Islam di sana. Contoh alit Islam ngajarkeun kebersihan, tapi sok sanaos urang sadayana seueur muslim tapi teu berbanding lurus seueur wilayah-wilayah anu kotor misalkan. Bahkan nu nyebabkeun salah sawiosna banjir janten bencana ge kan ku perilaku muslim nyalira anu henteu tiasa ngajaga alam dina hal ieu miceun runtah sembarangan misalkan. Nah, padahal Islam ngajarkeun tentang kumaha Islam itu supaya berperilaku bersih dina setiap hal. Termasuk sabalikna, kadang ketika berkunjung ke negara non muslim kita menemukan Islam di sana tapi tidak menemukan kaum muslimin. Wajadnal Islam, kami menemukan Islam di sana tapi tidak menemukan kaum muslimin. Benten sarang negara muslim, aya negara muslim mah banyak menemukan muslim tapi Islamna asa teu katawis. Di negara muslim terbesar ternyata perilaku korupsina oge paling besar ya. Nah, eta kan teu ngagambarkeun, tapi nu lepat sanes Islamna bebeujeuh, ing dilepatkeun Islamna, tapi nu dilepatkeun mah oknumna nya, jalmina gitu. Sanes lepat Islamna secara ajaran. Makana lepat pami urang ningali Islam nu ditinggal muslim gitu. Karena boleh jadi seorang muslim tidak menggambarkan Islam itu sendiri. Seueur sebuah pandangan anu salah di kalangan non muslim ketika ningali Islam ka muslim gitu, ka orang muslim. Jadi teu kabita karena Islamna teh kunaon da salah ningali, nu ditinggalina oknumna deui gitu nya. Dah teu hayang geuning Islam teh agamana kitu kotor, agamana geuning kitu koruptif, agamana geuning kitu kemudian mengajarkan kekerasan, dan nu ditinggalina nu salah gitu nya. Tapi pami ningali ajaran Islam secara utuh sifatna ajaranana, maka dipastikeun moal lepat gitu.
Ikhwatal iman dimuliakan ku Allah, termasuk dina urusan zakat. Ketika zakat tidak tegak secara sempurna, tidak diajarkan secara sempurna, maka boleh jadi kemuliaan Islam teh teu acan nampak. Boleh jadi segala permasalahan sosial, setiap permasalahan ekonomi muncul di negara muslim. Padahal saresna Islam parantos nyiptakeun hiji sistem kanggo pengamanan sosial, yakni berupa zakat gitu. Entong dilepatkan zakatna, tapi dilepatkan mah Islam muslimna itu. Nah, iya ya, sebuah penelitian tahun 2018 dugi ka tahun 2024, Indonesia teh negara paling dermawan. Pangbalager-bagerna warga negara Indonesia gitu. Selama 7 tahun berturut-turut. Tapi tahun 2025 peringkat pertamana disalip ku Nigeria. Indonesia janten peringkat 20 hiji dari 101 negara yang disurvei. Duka jadi karoret tahun 2025 mah teh. Duka janten duka ngirangan gitu omsetna 2025 mah, sehingga lungsur peringkatna. Mungsur para ahli ieu teh benten cara perhitungan hungkul saurna mah. Henteu ngagambarkeun Indonesia jadi karoret henteu Bu. Angger spirit nama kiat gitu. Buktosna ayeuna ketika Sumatera pan mungkin triliunan, ratusan miliar dana anu tiasa dikumpulkeun ku warga Indonesia kanggo ngabantos saudarana anu nuju kamusibatan gitu. Jadi Indonesia mah bab nu kieu mah jangan pernah diragukan gitu. Orang Indonesia mah balager teu sesuai sareng faktana. Nah, kabageurana tangtos dipicu ku agama anu menyuruh kanggo bagir gitu. Termasuk Nigeria negeri muslim, negeri kafir. Muslim kan ya. Maka wajar lamun ternyata Nigeria pun negara yang paling dermawan gitu dari negara yang disurvei, karena ayat tuntutan agama. Kadang bagir urang sadaya nanti ayat tuntutan dari hati yang paling dalam, tapi oge ayat tuntutan anu memang dipaksa kanggo bagir. Nah, dipaksa kanggo bagir ngaluarkeun harta dina hal ieu ajaranna zakat gitu. Nu sanesna mah teu dipaksa, tapi karena urang teh tos dibiasakeun ku Allah Subhanahu wa taala, diajarkeun ku Rasulullah, diajarkeun bahwa setiap harta nu aya dina urang sadayana teh aya hak jalmi anu sanes, maka pada akhirna nu awalna merasa dipaksa untuk mengeluarkan zakat, adituna janten kebiasaan infak, kebiasaan sedekah, kebiasaan ngaluarkeun harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Langtos itu berangkat dari sebuah pemahaman, sebuah keyakinan. Makanya kenapa jalmi anu sok sedekah, infak, zakat mah dikategorikeun jalmi anu bener dengan keimananana. Tos kabuktosan gitu. As-sadaqatu burhanun. Sedekahna urang, infakna urang, balanja na urang harta dina jalan Allah itu adalah burhanun, bukti naon? Bukti iman urang ka Allah Subhanahu wa taala, bukti iman urang kana poe akhir, bahwa naon rupi harta anu dikaluarkeun ayeuna urang yakin bakal digentosan nya punya. Dan itu keyakinan anu sifatna iman gitu. Akidah urang coba batur makan kapitalis, kemudian materialistik, nganggap rugi lamun urang sanena berbagi di dunia. Harta menang orang, nu orang, nah meni kudu kabaturkeun kan ngemutna gitu. Tapi urang makan ngemutna kunaon urang ngabagi kabatur, margi salah sawiosna iman marentahkeun kanggo eta. Kemudian keyakinan nu kadua bahwa naon rupi nu dikaluarkeun bakal digentosan ku Allah Subhanahu wa taala di hari nanti, di hari pembalasan. Makana kakonfirmasi jalmi nu sok sedekah, jalmi nu sok infak, jalmi nu tos zakat, kakonfirmasi kaimanana ka Allah Subhanahu wa taala. Dina Quran mah qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan keimanan gitu, melalui proses mengeluarkan zakat salah sawiosna. Jadi jalmi nu sok zakat kakonfirmasi imanna, margi zakat salah sawios tuntutan iman urang ka Allah Subhanahu wa taala. Urang ningal datalami
di tahun 2018 tentang peta potensi zakat di Indonesia. Total potensi zakat di 2018 saageng 233,84 triliun. Tahun 2018 ayeuna mah tos tahun 2025 potensina naik janten 327 triliun. Eta angka zakat. Pami zakat mah anu sakedahna memang keluar kan ya, di luar infak, di luar sedekah. Nilai zakat di Indonesia 327 triliun. Sabaraha anu ditargetkeun katarik ngan 50 triliun. 50 triliun pami katarik ge tos sae gitu di Indonesia mah. Padahal sakedahna sadayana teu aya istilah wios we katarik satengahna oge teu sae, nggak boleh. Kedah katarik sadayana pami angkana 327 triliun maka saleresna kedah katarik oge 327 triliun. Tapi kunaon ngan wungkul ditargetkeun 50 triliun, margi memang aya keneh sisi lemah dina proses penarikan zakat. Da zakat mah idealna Bapak Ibu sekalian menjadi tanggung jawab dan wewenang negara kanggo narikna. Mun ayeuna teu nganggo negara, teu nganggo kekuasaan, nya pasti bakal kieu. 327 triliun katarik 50 triliun gen tos untung gitu ya. Padahal sakedahna katarik semuana pami nganggo alat negara. Ayeuna nganggo alat negara nganggo, tapi alat negarana belum memiliki kewenangan hukum, belum memiliki kepastian dan kedudukan sebagaimana pajak gitu ya. Pami jalmi teu pajak dihukum teu, diurang. Anu ngemplang pajak dihukum teu, didenda, ada hukumanna kan ya, bahkan diudat lamun jamin ngemplang pajak gitu. Tapi lamun nu teu zakat dihukum teu ku negara urang henteu, karena posisinya dianggap pilihan mangga we eta mah, anu bade zakat mangga, anu teu bade zakat mangga. Padahal posisinya dina Islam ini harus ditegakkan oleh negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dina hadisna ngancam bahwa jalmi anu teu ngaluarkeun zakat, anu ngemplang zakat dirampas setengah hartana. Di samping zakatna dicandak, setengah hartana ogen itu menjadi kewenangan hakim. Andai hakim memutuskan denda untuk dirampas setengah hartana, kunaon kedah sapertos kitu, margi ayana jalmi anu ngemplang zakat itu bakal nimbulkeun masalah kanggo negara. Di samping masalah kanggo individu nanyalira teu ngalakukeun sesuatu anu wajib sifatna. Margi dina Islam zakat mah kedah keluar, termasuk harta yang harus dikeluarkan. Kunaon kedah dikeluarkan? Margi zakat mah analogina teh seperti kotoran saur Nabi. Innama huwa zakat, innama huwa ausahun nas, innama hiya ausahun nas. Saestuna zakat teh mangrupikeun kotoran manusia, tidak lebih dari kotoran manusia. Aya jalmi anu nyimpen kotoran di bumina, aya hoyong alim kan, aya teh cak-cak oge hijinya kaledot kan bauna lumayan gitu nya. Padahal sagede leutik pan nya. Komo ieu kotoran manusia lamun disimpen sakalian cubluk bocor yang meureun di bumi gitu nya, atanapi tos pinuh teu acan disedot kan bauna luar biasa. Tapi orang merasa jongjon sareng aman ketika kadang kaum muslimin abai kana zakatna, padahal saleresna eta teh keur nyimpen kotoran manusia di bumi. Tapi teu kaambeul nya, lamun mah aya ambeuna sigana bakal balagur langsung zarakat gitunya, karena aduh di bumi ieu bau sagala rupa gitunya, pasti bakal zakat teh teu kedah diobrak-abrik ku negara gitunya, teu kedah dipaksa, karena ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dikeluarkan. Pertama itu bau, kedua ketika kotoran tidak dikeluarkan dari tubuh kita dipastikan jadi penyakit itu.
mun orang karena zakat hese dipastikan bakal berpenyakit, mentalna sakit, jiwana sakit, bahkan boleh jadi merusak juga terhadap kondisi badan. Mangga eta mah cobian ulah zakat we 5 tahun pasti gering gitunya, pasti eta mah gitu, karena kotoran teu dikaluarkeun gitu, kotoran dikaluarkeun meureun kasirkulasi deui dina tubuh nya secara logika pasti gering gitu, pasti sakit. Nah maka zakat diposisikan sebagai hal yang wajib yang harus keluar ketika potensinya 327, sebenarnya harus dikejar sampai di angka 327. Hari ini kenapa 50 triliun saja sudah bagus? Karena masih menganggap zakat mah ibadah anu sifatna pilihan diuihkeun karena individu masing-masing. Teu acan aya penegakan hukum secara ketat, sugan diperdatakeun, sugan kayak di penjara nu ngemplang zakat kan henteu. Sakedah nama harus minimal sanksi berupa materi. Sakumaha anu ku Rasulullah dianjurkeun ambil we setengah hartana. Kebijakan ini dijalankan di zaman Umar bin Khattab. Anu hese zakat, nu menahan-nahan zakat, maka dirampas ku negara setengah asetnya. Naon margi dipandang nu teu zakat mah jalmi tidak cakap hukum. Jalmi anu dina kategori Al-Quran mah sufaha, jalmi bodoh. Sementawis jalmi nu bodoh dina Al-Quran kumaha, wala tu'tus sufaha amwalakum, kamu tidak boleh menyerahkan harta kepada orang bodoh. Teu maslahat lamun harta dipegang ku orang bodoh, maka mending negara anu nyepengna didistribusikeun kanggo kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian bayangkeun ieu mah, bayangkeun we heula nu 327 triliun teh kacanak sadayana. Meureun makan segernya Pak, aya dana ageung tiap tahun pemerintah teh teu kudu mayar gitu. Da ieu mah dana segar gitu, teu kudu diuihkeun, moal aya beban bunga pemerintah moal gitu. 327 triliun asup ka kantong negara, maka aya dana 40,8 triliun kanggo fakir, 40,8 triliun untuk miskin gitu. Nah mamun dibagi ya jatahna lumayan 3 juta ewang ya, per kepala gitu, per tahun tanpa syarat, terus jadi hakna untuk fakir dan miskin gitu. Aya dana fisabilillah, katakan pami fisabilillahna dikonsentrasikeun ka pondok pesantren. Data Kemenag simkuring terakhir ngakses di Indonesia aya 42.433 pondok pesantren di Indonesia. Maka pami 40,8 triliun dibagikeun ka 42.000 pesantren, per pesantren hampir 1 miliar masing-masing. Hirup moal pesantren, modern moal pesantren. Pami setiap tahun tahpek ya jatah 1 miliar. Sejahtera moal asatidna, insya Allah sejahtera. Pada haroyong mau jadi guru agama, pada haroyong sarumanget kan, sebagaimana dulu guru agama, guru-guru teh kan dihargaina lumayan gitu. Ai di Indonesia guru dihargaina sabaraha tanpa tanda jasa, makana non gajihna oge nya saya karena tanpa tanda jasa kan. Padahal dulu gitu zaman keemasan Islam, setiap ulama nulis bukuna di kilo Pak beratna, kemudian dipasihan ku negara naon emas gitu. Buku bapak tebal nasakieu yuk urang kilo, oh 2 kilo Pak, oh ulah 2 kilo ari buku mahnya aya tapi nu 2 kilo kan. Katakan ibu teh bapak teh ngarang buku misalkan 200 gram atau napi 500 gram lah, ya bapak langsung 500 gram logam mulia gitunya, itu emas gitunya, dihilian ku emas, saking guru asatid ulama itu mulia gitu, sebagai soko guru peradaban. Ai urang kan saya bahkan tanpa tanda jasa gitunya, geus eueuh jasaan. Komo ayeuna mah semakin
diperlemah posisina, ngintrek sautik perkarakeun gitunya. Jadi nggak ada kajian lah budak batur ieu nya banyak. Ayeuna mah geus we asal ka kelas ngajar balik, ke kelas ngajar balik, guru budak ngarokok kajian, budak ieu kajian da ku indungna ge bakal diprotes ke lamun dicarekan ku urang gitunya. Nah semakin diperlemah posisina. Nah ieu mah bayangan unggul gitunya. Pami zakat anu tadi katarik di Indonesia teh per pasantren teh 1 miliar. Meureun moal aya pasantren anu layah mutu walayah nya banyak. Ieu teh hirup henteu pae henteu katanya saaya-aya gitu. Kemudian moal aya pasantren asairiyah oge moal gitu nya banyak akan lebih naon namina marwahna terjaga gitu. Da aya sabenerna mah dana umat Islam teh ti Islam nyalira teu kudu ngandalkeun umat nu sanes gitu nya. Perlu teperyogi bantosan nu sanes, sorry sanes teu butuh loba gitunya di Islam oge gitunya. Dan 48 triliun untuk masing-masing asnaf yang lainnya. Pami tadi dibagi na per santri Pak. Santri 3,7 juta ewang tuh. 11 juta cenah santri di Indonesia teh. Jumlahna teh nu tercatat gitu. Itu kan luar biasa. Tapi nya sayang 1000 sayang nu ieu teh ngan 50 triliun oge seuseut sehat gitu nya. Eta ogen naon namina terpencar ti ditu ti dieu henteu kakonsentrasi, henteu kakoordinasi dengan baik. Margi naon margi ayana di berbagai ratusan lembaga. Pami saleresna tadi harus nama ada di satu lembaga negara yang memegang itu. Ngan negara urang kan namina teh nalipak maneh merenya, nalipak kana diri. Mun ayeuna ngaon negara wungkul cing warga negara palercayaeun teu ka urang malayar zakat moal sigana bade mayar moal apa mayar anggarnya ngan seudona sigana asa embung bilih di badog gitu nya banyak. Ieu teh asup ka negara cenah bisi amilna henteu amanah teu profesional gitu. Maka negara dina hal ieu memberikan kewenangan kepada pihak swasta untuk ikut mengelola zakat. Negara na badan amil zakat nasional Baznas, kemudian swasta na lembaga-lembaga yang di bawah naungan ormas atau non ormas diperkenankan selama ditempuh perizinannya. Itu disebut lembaga amil zakat. Jadi ada badan amil zakat eta mah plat merah, aya lembaga amil zakat eta mah swasta. Persis Las Persis, Muhammadiyah Lazismu, NU Lazisnu, aya dompet duafa, aya agim teh naon dom pedulinya, DT peduli gitu. Kemudian ada rumah zakat dan 400-an lainnya lembaga amil zakat yang tersebar di Indonesia. Semakin seueur semakin sae atau semakin awon? Ternyata kenyataan semakin tidak terkoordinasi dengan baik, semakin tidak produktif. Da saleresna tadi memang kewenangan zakat mah negara, sakumaha isyarat ti Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita mulai masuk ke definisi. Kajian zakat sapertosna bakal langkung panjang, insyaallah bersambungna dugi ka macam-macam zakat ya. Zakat anu terperinci atau napi zakat secara global, ieu namanya pengantar hungkul. Zakat dari sisi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata zaka yang secara bahasa bisa berarti yang pertama al-barokah, keberkahan, kemudian an-nama, tumbuh subur dan berkembang, kemudian toharoh, suci, kemudian at-tazkiyah, penyucian. Apa yang berkah, apa yang tumbuh, apa yang suci, apa yang disucikan. Yang disucikan, yang tumbuh, yang berkembang, yang berkah itu harta, jiwa, sekaligus perilaku. Jiwa siapa? Perilaku siapa? Muzaki plus mustahik. Jadi adanya zakat yang bersih jiwanya, bukan hanya muzaki yang mengeluarkan zakat, tapi mustahik pun Allah sucikan jiwanya dengan
orang yang berzakat. Nu zakat nama batur, anu suci nama dua nana sarang mustahik. Gambaran kieu Bu, pami aya tatangga anu gemar zakat sehingga si mustahik nu ieu teh tiap tahun atau napi tiap panen kabagian kaseblok tina zakatna kinten-kinten benten teu sareng gaduh tatangga nu tara zakat, koret, medit, merepet jahe dan lain sebagainya gitu terhadap karakter jiwana. Nu kahiji kan pasti lebih adem, lebih tidak hasud, dipastikan moal hasud lamun gaduh tatangga bager sok zakat, moal iri dengan iri yang negatif, dipastikan iri nage iri positif. Hayang siga bapak anu tatangga urangnya keur teu beunghar zakatna lancar bager, urang ge sok kasantunan sareng sajabina, tumbuh berkembang sifat iri nage iri dina hal anu positif. Tapi lamun tatanggaan jeung anu pelit kaganggu tuh mental si mustahik, pasti kaganggu, hasud pasti sing beaklah hartana tara zakat ieu gitunya, pasti kitu tuh. Allah mah mere kanu koret ari urang bager teu dibere, emang urang lamun di hartaan terus pasti bager gitu, cantang tuh oke gitunya. Nah kaganggu tuh mentalna, kaganggu jiwana gitu. Ibu lamun tatangan gaduh balong misalkan heug eta balong teh sok ngabagikeun ka tatangga, ngiring dijaga tuh, ngiring ngajaga kan aya nu nguseupan dibuburak tuh ku ibu. Tapi lamun eta gaduh balong tara ngabagi ek dibuburak mun aya nu nguseupan atawa ek didukung sok doat ek nguseup mah moal dibejahkeun ieu gitunya aman gitunya. Tapi lamun eta nu gaduh balong sok babagi dipastikan bakal ngiring ngajaga, we si eta balong si haji anu kali kitu mantok siapan gitunya, pasti gitu dibuburak. Tapi lamun ternyata menimpa ka balong anu koret pemilikna dipastikan urang teh api-api teu apal mun anu ngeuseupnya tahan teu lah si eta mah koret ieu gitunya, hitung-hitung cenah ngabersihan tina kokoretna gitunya. Nah pasti bakal sapertos gitu. Jadi hebatnya zakat, ajaran yang bukan hanya membersihkan harta, jiwa, perilaku yang bersangkutan, dalam hal ini muzaki, tapi dengan zakat pun akan membersihkan jiwa dan perilaku orang-orang di sekitarnya, dalam hal ini mustahik. Mustahik zakat, si fakir, si miskin bakal lebih terkendali secara mental dan kejiwaannya ketika dia melihat orang-orang zakat dengan hartanya. Sementara secara istilah engke ditinggal dina Quran surat Ar-Rum 38, At-Taubah 103, kemudian Al-Kahfi ayat 81 pemaknaan zakat secara bahasa itu. Kemudian secara istilah zakat itu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan pada waktu tertentu, pada waktu tertentu nakalangkung kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Jadi zakat mah serba tertentu, hartana tertentu, masih kena waktuna tertentu, kemudian nu dipasihana ge golongan tertentu. Kunaon tertentu waktuna? Karena kan aya haul, aya nisab. Atanapi nu teu nganggo haul aya dihubungkeun sareng waktu panen. Ai can panen mah teu kedah waka zakat. Kakarak ge melak abi hayang zakat teu kuat hayang zakat gitunya. Engke we sabar gitunya. Da can puguh zakatna ge sabar haeun gitunya. Can puguh gitu. Engke we pami panen waktunya tertentu. Terus teu kiat abi bade zakat fitri haik ayeuna we ame engke henteu kan jadi teu sah malah mah gitu. Zakatna teu sah manya zakat fitri di Rajab gitunya atau di Jumadil Ula meh tere cenah ustad ame jongjon gitunya. Teu tiasa karena di waktu tertentu gitu. Dan golongan tertentu pula yang disebut mustahik zakat. Aya sabaraha Bu? 8. Dasarna At-Taubah ayat 60 mustahik zakat. Di At-Taubah ayat 60 aya mustahik anu statusna yatim daya. Berarti yatim mah sanes mustahik zakat.
hati-hati, kadang diurang bade ngabagikeun zakat teh kadang ieu mah zakat kanggo yatim cenah, kumpulkeun data anak yatim tanpa melihat yatim nate fakir, yatim nate miskin, yatim nate masuk mustahik zakat atau henteu. Karena yatim secara status bukan mustahik zakat, ulah karena yatimna dipasihan zakat entong, karena bisa jadi tuh sah zakatna. Kunaon gitu da aya tuh yatim beunghar, aya banyaknya. Ieu mah kena yatim dikumpulkeun gitu, anak yatim ieu dipasihan zakat, kade hati-hati gitu. Karena status yatimnya bukan sebagai mustahik zakat, tapi pami yatimna fakir mangga, pami yatimna miskin mangga, pami yatimna yatim ibnu sabil, yatim amilin, yatim fisabilillah oge mangga gitu. Tapi karena status yatimnya dia tidak serta-merta menjadi mustahik zakat. Karena zakat tadi definisinya harta tertentu, jenisnya, jumlahnya, kemudian waktu mengeluarkannya tertentu, dan orang yang menerimanya pun adalah golongan tertentu yang sudah ditentukan oleh syariat. Kemudian istilah zakat dalam Al-Quran, kadang istilah zakat di Al-Quran tidak melulu menggunakan kata zakat, tapi oge menggunakan istilah anu sanes, kadang menggunakan istilah sodakoh. Maka pami ibu kenal terminologi atau peristilahan dina Islam, dina bab ieu kan aya zis, zakat, infak, sodakoh. Nah ieu teh rada hese ngabedakeunana, karena kadang zakat disebat infak, infak oge masukna engke jenisna zakat oge gitu. Kadang oge zakat disebat sodakoh, termasuk sodakoh oge menggambarkan zakat, saling bergantian. Makanya untuk memudahkan, para ulama membuat definisi atau membuat perbedaan supados gampil ya mah ngabentenkeunana zakat mah wajib, infak sodakoh mah sunnah. Padahal mah eta mah sanes kitu oge saresna gitu. Ngan ieu mah upaya kanggo simplifikasi, mensimpelkan gitu. Padahal secara asli nama sanes gitu. Emang teu aya zakat sunnah, Pak? Zakat sunat aya teu? Pami urang ningal hadis engke zakat sunat oge ternyata dimungkinkan aya peristilahan zakat sunat gitu. Tapi ieu mah kirang populer gitu nya. Zakat sunat, cenah zakat teh sunat gitu nya. Karena lamun ningali hadis engke hadisna aya ternyata ada oge gitu. Ngan ieu mah makana tadi kanggo ngasimpelkeun apa perbedaan zakat, infak, sedekah, disimpelkeun we dina hukum. Zakat mah wajib, infak sedekah mah sunat. Padahal kan infak oge tiasa zakat, sedekah oge bisa berkonotasi zakat. Termasuk ieu zakat dina Al-Qur'an ngagunakeun kata sedekah. Disebat dina Quran surat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka shadaqatan zakat. Pertama, khud berarti aya petugas khusus. Berarti nu disebat amilin teh petugas yang ditugaskan oleh Rasulullah khud untuk mengambil zakat. Min amwalihim dari harta mereka, dari sebagian harta mereka. Shadaqatan sebagai zakat, tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Nah ini secara fungsi bahwa zakat mampu mensucikan mereka dari sisi tadi karakter, perilaku, harta sekaligus jiwa seorang muzaki. Kadituna wa tuzakihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanul lahum, dan bersolawatlah atas mereka. Maka ini menjadi doa bahwa zakat mah anu masihan zakat didoakeun lagi doa khusus, doa nage doa solawat. Jadi nu salah sawiosna kenging solawat sanes ngan wungkul nabi, tapi ogen muzaki. Jadi keistimewaan muzaki itu mah salah sawiosna kenging solawat. Osok kenging solawat ibu pami zakat, osok
pami zakatna disampaikan kepada orang yang paham ya. Tapi lamun zakatna dipasihkeun ku nyalira kajalmi anu teu paham, paling ogen kenging nuhun ya. Nuhun Bu Haji, paling banter jazakallah khairan kasiro, paling noeta. Karena masyarakat secara umum boleh jadi belum teredukasi pami nampina dana zakat, maka doakeun doa khusus, doa nage sholawat sakumaha anu dicontohkeun ku Nabi. Ketika Nabi menerima zakat, maka Nabi mengucapkan Allahumma sholli ala ahli Abi Aufa, margi anu zakatna harita Abi Aufa. Allahumma sholli, ya Allah anugerahkan sholawat sareng kasalamatan kanggo kulawargina Abi Aufa. Maka pami urang amilin statusna nampi zakat langsung berhadapan langsung sareng muzakina Allahumma sholli alaika atanapi Allahumma sholli ala ece saha gitunya, ala akang saha gitu, boleh disebutkan seperti itu. Tapi pami urang mustahik, urang sadayana nampi zakat ti amilin, maka cekap Allahumma sholli alaihim, ya Allah anugerahkeun sholawat kasalamatan kanggo aranjeuna anu nunaikeun zakat gitu. Jadi inilah salah satu sunnah yang harus dihidupkan dalam hal mengeluarkan dan menerima zakat. Maka dari itu ajaran kita idealnya, afdoliyahnya zakat itu disalurkan ke lembaga. Sunnahna, idealna, ieu mah idealna pisan gitu Pak. Tapi bukan menutup kemungkinan hari ini dihukumi tidak sah ketika zakat didistribusikan langsung. Sah masah tapi kirang afdol, sah masah tapi kirang nyunnah. Itu kunaon masih dihukumi sah? Karena dengan kondisi hari ini yang masih belum ideal, belum dikuasai oleh negara sepenuhnya. Margi lamun orang kadang sepertos kieu kasusna, ibu orang Panumbangan margi hoyong ideal zakatna ka lembaga, katakan lembagana di Bandung misalnya, itu kan jadi kirang maslahat. Ibu na beungharna di dieu ternyata disalurkeunna ka orang Bandung gitu ya. Nah kanggo sapertos kitu pami di dieu teu aya lembaga zakat dina kondisina gitu, teu aya lembaga zakat, teu aya amil zakat anu profesional nu tiasa dipercaya anu jadi wawakil negara, maka menyalurkan dengan sendiri kenapa masih dihukumi sah? Nah, karena jadi teu maslahat. Di satu sisi orang hoyong afdol, tapi ternyata ngalir ke daerah jauh, ari di daerah sorangan teu kabagian. Sementara spirit zakat itu kata Nabi tukhadu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada orang fakir di antara mereka. Jadi di dia kanggo di dia gitunya, kecuali pami di dia natos terpenuhi, maka silahkan boleh untuk loncat karena maslahat gitu. Maslahat saterasna, maslahatna bakal aya prasangka negatif. Ongko di dia teh cenah loba jelema nu beunghar teh tapi teu kaarasaan gitunya. Nah itu kan jadi fitnah tersendiri. Ajaran Islam nggak seperti itu. Dia harus membawa kemaslahatan untuk orang sekitarnya. Maka pami di sekitarna teu aya lembaga amil zakat anu tos profesional, maka saat itu masih diperkenankan untuk menyalurkan secara individu. Tapi pami di daerahna tos aya lembaga amil zakat anu profesional amanah dan dikiranya mampu untuk mendistribusikan di daerah pendistribusian dekat rumahnya, maka idealkan itu, lakukan sunnah. Toswe daripada hese capek ngamplopan ku sorangan gitunya, engke aya timbul bisa jadi setan masuk ameh urang dieueuh-eueuh dan sebagainya, titipkeun ka amil. Pak amil ieu zakat abdi, ku amil engke didoakeun sholawat Allahumma sholli ala bapa ala ibu dan sebagainya. Engke amil anu kerja di lapangan nama ibu mah calik we gitunya,
ngan ibu memastikan kasih amil pepejahnya abi ieu mustahik abi ieu perhatoskeun boleh Pak mangga gitu. Dan ibu teu aya kerjaan ongko gitu nya daripada kudu hese capek komo diantaikeun siga di batur mah gitu nya lebaran diantarkeun peuneun imah gitu nya pas sedak-sedak kana gerbang maot gara-gara hoyong amplop 50.000 aya teu nu kitu. Ya, karena tidak sunnah gitu, tengah jalankan sunnah. Kemudian zakat dianggap sebagai gaya-gayaan kena teh setan kan merasuk, jadi merasa atas dan bawah gitu. Nu ieu nu ieu kieu. Nah pamiku amilin makan pihak katilu tuh lebih terjaga keikhlasan si muzaki ketika dia zakat melalui lembaga. Kemudian nu kadua dalil hadis laisa fi madun duna khamsa ausukin sadaqah, tidak ada zakat pada pertanian yang kurang dari 5 wasak. 5 ukiyah sama dengan wasak. Duna khamsi awakin sadaqah, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 ukiyah, tidak ada zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Pami dina hadis nu tadi ausukin mah zakat pertanian, ini mah zakat perak kurang dari 5 ukiyah, kurang dari 200 dirham maksadna. Tidak ada zakat, tidak ada zakat. Sedekah di dia maknana zakat. Walaisa fi maduna khamsi daudin sedekah, tidak ada zakat pula dari unta yang kurang dari 5 ekor. Jadi sedekah diartikan dengan zakat. Nu kadua infak. Disebutkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'adzabin alim. Infak fi sabilillah oge tiasa janten peristilahan zakat. Dina ayat ieu jalmi anu nimbun emas, jalmi anu nimbun perak, termasuk nimbun tabungan, nimbun deposito, wala yunfikunaha fi sabilillah, teu dikaluarkeun infakna, teu dikaluarkeun zakatna ieu teh. Infak fi sabilillah di dieu zakat. Maka tadi sulit ngabedakeun zakat infak sedekah. Nah kadang zakat oge peristilahanna infak gitu ya. Infak oge kadang bermakna zakat, dipertukarkan masing-masing satu sama lain gitu. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka beri kabar gembira bagi mereka mendapatkan siksaan yang pedih. Ayat ieu sekaligus nunjukkeun dalil wajibna zakat emas, wajibna zakat perak, termasuk wajibna zakat asman. Zakat asman itu zakat uang, termasuk engke kadituna nu kontemporer zakat saham, kami urang gaduh saham, termasuk zakat deposito syariah gitu, atau deposito konvensional ribana anger riba tapi jumlah nu depositokeun pamitos nisab, pamitos haul, maka dia berkewajiban mengeluarkan zakatna gitu ya. Jadi ada kewajiban zakat uang, meskipun uang aina sanes emas, uang aina sanes perak. Engke aya pembahasan khusus tentang jenis zakat asman. Nukatilu hak, zakat bermakna hak. Sakuma firman Allah, kulu min thamarihi idza asmara wa atu haqqahu. Makanlah oleh kalian dari buah-buahan apabila berbuah, apabila panen buah, wa atu haqqahu, dan tunaikan haknya yauma hasadih, pada hari ketika panen. Di zakat pertanian mah makanya tidak ada haul, margi dikaluarkeun ge ketika panen. Meskipun di dia maksud ketika panen teh apakah harus hari H atau boleh pada hari yang berdekatan gitu. Di dia nuduhkeun yauma hasadih ieu waktuna sempit mudoyak gitu, teu tiasa diengkekeun. Mun tiasa mah pas panen mangga, tapi pami misalkan aya 2 hari 3 hari kemudian karena kedah dihitung misalkan seueur teuing sawahna gitu nya, maka boleh. Nu penting nging tebih teuing gitu ya.
penunaian zakatna. Teu aya haul maksudna mah. Panena ayeuna da abi mah engkewe tahun payun ngantosan haul gitu. Tidak ada haul dina zakat pertanian. Nisab ada mun tadi laisa fi madun sahom sat au sukin sedekah, tidak ada di bawah 5 wasak sedekah. Nisabnya ada, haulnya tidak ada. Dina bab zakat ziraah nanti juga ada bagian tersendiri zakat ziraah. Kemudian nuka opat, zakat diistilahkan dengan al-afwu, kelebihan atau permaafan. Khudil afwa, Quran surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, ambillah ambillah oleh kalian al-afwa, zakat di dia mah, afwa di dia mah. Wa'mur bil urfi, dan perintahkan kepada kebaikan. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang bodoh. Ayat 3 perintah dina ayat ieu, perintah untuk mengambil zakat, perintah untuk amar ma'ruf, nu katilu perintah untuk kita menghindari orang bodoh. Jadi ieu Bapak Ibu, Allah ngajarkeun ka urang sadayana tong boga babaturan jelema bodoh. Berpalinglah dari orang bodoh, kudu pilih-pilih teman. Mun sekirana teman eta mah bodoh, maka jangan ditemani, berpaling saja. Tapi bodoh di dia sanes bodoh dina hal ilmu dunia, tapi bodoh dina syariat gitu, bodoh dina agama. Sehingga lamun orang berteman dengan orang bodoh, ceuna naonan eta teh zakat lebar ce, paneu ce anu hartana ge nu ce nya, kan hartana ge nu akang. Si itu mah teu milu melak, teu milu mantuan, teu milu mupuk, lebar atuh coba 5%. Nah maka wa'arid anil jahilin, berpaling dari orang seperti ini, karena boleh jadi nanti kita akan ikut terpalingkan dengan kebodohannya. Heueuh nya geuningan asa rugi gitunya. Mending kene jiga maneh we abi ge tarajakat cenah ce anger beunghar cenah nya. Maju usahana gitunya. Nah itu orang bodoh. A'rid anil jahilin, berpaling dari orang seperti itu. Terakhir, kapan zakat diwajibkan? Ada 3 fase zakat diwajibkan dina Islam. Fase pertama, kewajiban secara mutlak ketika di Mekah. Jadi di Mekah ge tos aya kewajiban zakat, cuman tidak terinci sebagaimana hari ini. Di Mekah mah neme sebatas wa mimma rozaqnahum yunfikun, harta nu Allah rizkikeun teh infakkeun, zakatkeun, kaluarkeun. Harta nu manana can diterangkeun, iraha waktos ngaluarkeunna acan diterangkeun, sabaraha ngaluarkeunna acan diterangkeun, kasaha masihkeunana oge teu acan aya ketentuan. Jadi baru ketentuan mutlak bahwa dina harta urang teh aya hak untuk orang miskin. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Nah namanya aya sebatas gitu. Maka aranjeun teh kudu balager pasihan tina harta anjeun, baru sebatas anjuran-anjuran sapertos kitu. Tapi sifatna atos diwajibkeun. Termasuk anu tadi tentang zakat pertanian itu ayatna makiyah. Jadi tos aya perintah ngan 5% na teu acan aya, 10% na teu acan aya, kasahakeun hasilna oge teu acan ditentukeun gitu. Nah maka fase pertama kewajibanna masih mutlak tentang zakat turun di Mekah. Fase kedua ketentuan rinci tentang harta wajib zakat naon wae, ukuranna sabaraha, kedah kasahakeun, neme turun di Madinah tahun kedua hijrah. Jadi tahun kedua hijrah neme aya ketentuan secara rinci tentang zakat teh naon wae. Onta anu tadi 5 neme aya zakat, sapi 20 dan lain sebagainya itu neme aya di Madinah. Eta ogen tahun ka-2 bersamaan dengan kewajiban saum Ramadan, bersamaan dengan kewajiban zakat fitri engke sami di tahun kedua hijrah. Quran surat At-Taubah 60, At-Taubah 103. Kemudian fase katilu penyempurnaan. Nah, fase ketiga tahun 9 hijrah
sudah menjelang kewafatan Nabi itu, Nabi mengutus para amil zakat. Makanya kenapa bagian dari kesempurnaan zakat, bagian dari kesunahan zakat, bagian dari afdoliyah zakat adalah melalui amil zakat. Karena di tahun ke-9 fasenya disempurnakan dengan Rasul mengutus para amil zakat ke setiap penjuru negeri yang sudah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Mu'ad bin Jabal ke Yaman, Abu Bakar di pusat gitu, Ali bin Abi Thalib di mana gitu, dan pejabat-pejabat amil anu sanesna diserahkan apa namanya tugas untuk menarik dan mendistribusikan zakat gitu, nungke dikumpulkan di Baitul Mal. Nah, Rasulullah di buku Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan telah mengutus lebih dari 25 sahabat sebagai amil zakat ke seluruh pelosok negeri. Makanya kenapa tadi dikatakan zakat mau wewenang negara, Pak. Nu narik nage alat negara. Pami negara anu judulna negara kan dia punya payung hukum. Ngetrokan ogen negara berperan. Punten abi bade ngitung zakat negara tuh Pak, mau tidak mau mangga tuh panghitungkeun. Ari ayeuna kan zakat diuwihkeun karena pribadi masing-masing, ngitung naku sorangan ngaluarkeun naku sorangan. Mun ngitung ku sorangan tiasa jadi dibohongan moal. Itu bahkan di sebagian masyarakat seolah tos merasa impas zakat teh ku ngabagikeun amplop ka tatangga ketika bade lebaran teu dihitung gitunya, asupkeun 20 ribuan 50 ribuan ieu zakat ti haji anu sabaraha kitu haji anu kudu zakat sakitu we sebanyak orang miskin yang dia kasih amplop gitunya, padahal zakat mah kedah dietang. Pami harta zakatna kedah 100 juta per tahun, dia baru mengeluarkan 50 juta, berarti masih menyimpan kotoran 50 juta ya. Can impas, makanya kedah dietang, kedah leres-leres sae gitu etanganana, sabaranya abi kedah zakat. Pami terang maka konsul gitunya, Pak abi gaduh sakieu-kieu penghasilan sakieu, pendapatan sakieu, beban sakieu, pangetangkeun sabaraha abi kedah zakat, modal sakieu sabaraha abi kedah zakat, kedah siap kanggo dietang ya di ku akuntan zakat gitu ya, kedah siap. Margi ibaratna tadi, ibarat lamun urang salat lohor 4 rakaat urang jadi 3 rakaat sah moal salat kan moal manya nu kuna 4 rakaat jadi 3 rakaat, manya nu kuna 50 juta karena keluar 20 juta, berarti aya keneh atuh mengendap kotoran 30 juta, kotorannya belum sepenuhnya kita keluarkan. Nah itu maka harus disempurnakan zakat, kita harus anggap dengan perhitungan yang tepat sehingga leres-leres orang keluar sadayana. Saterasna urgensi dan hikmah zakat infak sodakoh seueur insyaallah sasi payun. Saya patarosan tasabuh 7 langkungnya. Patarosana depending. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.